Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hey, yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube Mang Top Prepet channel. Sana jangan ngejerit maratan langit kocyak maratan jaga 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan orang tatakan tembung ke body slatingan. Kumaha para wargiku tercinta sehat sadayana sehatnya alhamdulillah. Mudah-mudahan anjeun sadayana cing satarehat panjang umur dipasihan rezeki anu halal berkah jar sareng berlimpah mudah-mudahan sing selamat dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa Mang Toplet arek mereaction video lagi ya teh para warginya. Kita akan menonton video-video unik lucu dan menghibur kita semua. Ka para wargi nu can para wargi nu karek dugi ka channel Mang Toplet mangga di subscribe heula nya, di like comment and share. Oke, tong hilapkeun ke komennya. Kiantos lah ka para wargi tong lami-lami hayu urang langsung mulai we ka video anu pertama. Let's go cikidot. Aduh. Noni yuk. Aduh. Disuruh gitu dengan si emak umbe. Bisa geuningan eta galak kitu euy. Aduh. Lu kan gak jorongkong gitu eta si emak si tati. Galak kembena heuh. Para naon eta embena mun kuat kagalak kitu. Aduh embe galak kitu mah bahaya kudu mending dipencitnya. Parapkeun dijinkeun sate nya ngeunahnya pencit. Ih suruh kitu sia diadukeun jeung munding ge eleh munding nah. Non ieu. Aduh. Si Ece ada ngomong bari disindenkeun kitu geuningannya. Bisaan. Ari nu naon. Gusti Eta budak leungeunna nyelap kanu kulkas kumaha eta kelenyangan beurit anakna. Tinu Agung. Ieu panangan kalah diasupkeun ka dieu bageun. Kumaha aduh. Gusti sakit henteu bageun. Tong kikituan atuh nura rupa-rupa maneh mah. Aduh Ece geuning ku bisaan eta si Ece ngomong da disindenkeun kitu. Ngomong kieu sigana disindenkeun, ngomong kitu sigana disindenkeun nya. Teu kabayang eta sigana mun misalkeun keur malam Jumaahan sunah rasulan jeung salakina eta si Ece kumaha. Aduh salakina meureun kerendang karak kieu. Salah si Ece na meureun ti luhureun teh baru salakina gencos kitu. Meureun cak si Ece na teh. Aduh Bapa, aduh. Tong tarik teuing Bapa. Lalaunan wae da lalaunan oge karasa tapi tariknya tong tarik teuing. Lalaunannya tong lalaunan teuing yang sedang saja. Aduh Bapa, baru salakina mobil butut keluaran bayi. Aduh. Aduh. Noni yuk. Mang naha modal kudu cingogo eta si anjing. Sabar Mang Tino. Sabar. Manya modal Aisyah kudu bari jaipongan. Modal bari jaipon cenah. Kudu jaipongan bari mau karembong. Mau karembong. Modal Aisyah ucarat acret tuh goblok. Acret. Aisyah kabayang teh mun modal bari debus anjing. Debus bari modal ucarat acret Aisyah. Tah iya budak tenepi saman anjing. Modal ge kabeh ge cingogo Aisyah. Aduh. Nun yuk. Azal. Oh, meuli HP euy, si Amang meuli HP anyar iPhone cetati. iPhone. Azal. Aduh.
Mereka bisa kumurag gitu eta aduh HP anyar muragkeun aman iPhone deui. Aduh. Murag deui. Murag deui tadi murag sakali teh dipuragkeun deui geuningan si Allah. Non ieu. Oh, si Amang nuju malu. Keur malu. Weh, Sabar, Mang, sabar. Sabaran pisan. iya nya paku arep cok kieu. Kok anyar ieu teh? Sabar, sabar. Nih, ambak-ambakan wae. Ampun. Kayak itu set muka. Ambak pisan nih. Aduh, ku bisa bewan gitu jamaah teh. Jika ada kedatang bulan tak keur PMS nya. Non ieu. Info info. Info ya. Aya info cenah euy. Ti si Udin teh info naon perempatan Udin ieu. Tak pertigaan Udin sih. Nggak sayang kawin geus teu kuat. Sayang kawin. Mang Udin cenah geus teu kuat. Sigan teh info naon anjing. Info loker atau info naon? Ih, info loker. Tadi sih nak info yang kawin geus teu kuat. Ini info loker sih. Mana ini bener? Kesayang teu kuat ya, kesayang kawin ya bro. Info. Geus teu kuat sayang kawin. Ya nu mana ini bener infona? Info guys, informasi. Informasi heueuh. Kan naon ini nu bener informasi nu mana ho? Informasi ti orang kabehan. Di urang kabehan aya ti manehna sorangan. Nah, informasi kan di manehna sorangan ho. Mesti urang kabehan cenah. Saya mau kawin ya. Para bujangan wae teu payu euy. Sok buru. Info. Jangan wae teu payu cenah si Udin. Maksudnya nu mana ya infona, info loker dana. Info. Buru info. Sabaraha kali ngomong info eta si Udin. Ini bener nu mana ya infona bisa ngaliarkeun sirah si Udin mah. Duh, sabar lah. Non ieu. Aduh, si emak nuju digeolkeun cetati abdi digibi-gibikeun kitu euy ngeunaheun. Ini nih. Wow, jurus iya non Raja Wali tadi kieu. Cus. Oh, jurus iya non kikieu teh Nyi Roro Kidul ho. Ada semua udah digiolkeun kitu heuh. Petang kabang emak ge poho-poho geus ngagiol kitu mah. Aduh, giolkeun mah teu lieur. Siga si emak tuh. Tangsa. Naon ieu? Wilujeng enjing baraya Ngambai kitu geunanya. enjing abi bade OTW nya OTW Sukanagara. Bade OTW cenah ka Sukanagara.
sabab sok mabok. Jadi terus siap-siap mam antangin. Mam antangin heula cenah. Sanjana kasuka negara teh. Meh naon sih? Ya dina tas makro kantongnya bisi ongkek. Si ongkek cenah susuna susuna. Aduh. Sungutna mah asup angin kan ongkek ho. Asup anginna hayangna ho morodol we gitu ya sungut teh ho. Kalau mau ongkek tinggal borolok tak kena kantong. Tuh. Iya tah. Dan lah iya baraya. Aduh, ngeunahnya eta nyedot ieu naon nyedot antangin, nyedot bejo susu ngeunah. Nyedot susu, nyedot antangin maksud aing teh nyedot antangin mah ngeunah nya. Maksudna da ngambai kitu bau teh sih kurang ieu nya, kurang naon sih, kurang kenceng bau dah. Resepsian dulu gitu amang. Bejakeun sia ka pamajikanna. Daek bejakan ka pamajikanna. Udah dibedil siang kayak ku pamajikan maneh. Non ieu. Ya Allah si ibu ya. Kacemplong ka hawangan beli babasihan kitu eta awak badag kitu heueuh. Aduh, hese naik sih gana. Oh ditulungan itu ku si ibu sebelah pinggir ieu tulungan Bu, angkat Bu eta Bu. Kitu atuh tulungan ku silih asa silih tulung-tulungnya. Aduh. Cuma rek nulungan si ibu. Mana enak kalau miluan juar ya si ibu. Ya ampun Mbak, sebenarnya rek di kait gitu diangkatnya. Udah kalau boleh set mana enak. Aduh mana enak jadi duaan nyebur ka dia kolam renang asup. Aduh. Non yuk. Si Abah. Nuju dahar si Abah mana ku nikmat eta mah kusung nak warga. Ngadahar naon si Abah. Padahal sebelah kata ngadahar basreng. Tungtung nak. Abah. Sehat selalu Abah. Tong hilap ngada harangginang yang pan ngeunah. Si kuat si gananya ngada harangginang ieu. Pan rangu rangginang teh. Ata kuat benernya teh kuat rangginang mah. Rampeyek mah kuat benernya rangu kitu. Teu kabayang eta mah ada harampeyek mah. Non ieu. Nuju dahar baso si Ujang. Sing penting Madang. Lain ada buuk di warna-warni warna pink teh cairnya siga hayam 2000-an di sekolahan teh dijual ku mamang-mamang. Baru dijual di kardus beli papan terus mana sih yang aduh kayak beli di ping-ping gitu. Tonggos sungguh tonggos. Astagfirullahaladzim. Non yuk. Nuju dahar si AA botak. Daharan yuk cok. Aduh. Mending esot gini yuk huntuna. Esot deui. Dia esot bae udah malah huntu palsunya.
Tunggu di shot kan bari. Aduh, 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 mending di lamotan, liatin berenang, kuatin, di lamotan, kuatin, daun tuan, neng ada hal sih, ada tempe, ada naon sih, ada roti, ya kok roti itu kuat, non iya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ada bulu irung panjang gitu cet hati. Aduh tong deket teuing. Aduh deket bau tai. Allah. Ada bulu irung kuat panjang gitu, emang tahun-tahun udah dicukur, heuh. Aduh bulu irung eta panjang 5 cm komo bulu heuncet sigana mah 1 meter 3 meter eta bulu heuncet mah ditahu cang di talian kitunya euceunnya si euce ieu boga gunting sigana udah dicukur-cukur aja haram jadah. Oke para warga tercinta, mungkin sakitu wae nya video reaction pada kali ini. Hatur nuhun ka para wargi nuntos nonton dari awal hingga akhir. Nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna manawi aya kata-kata Mang Tawret anu ngabentar kanu tarang, ngabentur kana tuur nya dadat kanu ti kolong abu geugel kana hulu angen unuk-unuk kana liang bool. Nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna nya. Nanti kita akan jumpa lagi di next video yang akan datang. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tong hilap bahagia dan sehat selalu semuanya. Oke.